daek syukuran ka Allah, lamun keur bunga, lamun keur meunang rezeki, lamun keur meunang nikmat ya Allah Subhanahu wa taala, daek syukuran minimal ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Lamun narima kana cobaan dipasian tu genah, dipasian pila dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Manusia anu kumelenggang hidup di alam dunia dina narima papasten di Allah Subhanahu wa taala, dina narima takdir di Allah Subhanahu wa taala. Boh papasten hade saperti menang kanikmatan, menang kabungan, menang nugrah hati Allah Subhanahu wa taala. Boh papasken anu gorengna kaya menang katu genah, kasusah, pilara, jeung balangsa, jeung saja manusia menerima papasken Allah nukari kabagi karena 4 golongan biasa. Naon 4 golongan teh? Hiji aya golongan kafir, anu kadua aya golongan mukmin golib, anu katilu aya golongan mukmin gofil, anu kaopat aya golongan arifin. Kurang bahas hiji-hiji. Sakali deui manusia anu hidup di alam dunia nanti papasna ti Allah teh aya 4 golongan, 4 tingkat. Nu kahiji aya golongan kafir, nyaeta jalma anu teu ngimankeun, teu yakin, teu percaya kana papasten ti Gusti Allah, rek hade rek gorengna eta teh lain ti Allah, tapi yakin papasten takdir anu kajadian harita, takdir anu karandapan kumanehna teh murni ladang manehna. Akal wae nu maenna teh. Ieu golongan kafir mah geus teu bisa diarep-arep. Dari akhirat lagi bakal langgeng dina neraka. Ari kafir teh non muslim, lain non muslim bisa jadi jalma Islam tapi kafir. Ari kafir teh jalma anu kufur disebutna kafir. Anu kufur kana nikmat berarti jalmana disebut kafir. Ngan urang mah ayeuna identik kafir teh non muslim. Jalma luar Islam, jalma Islamnya bisa disebut kafir. Jalma anu teu syukuran ka Allah, kufur kana nikmat Allah, berarti jalma na kafir kalakuanna kufur katos. Nu kadua aya mukmin golib. Naon ari mukmin golib? Mukmin golib teh yani jalma iman anu heuras hatena. Jalma iman anu teuas hatena, anu qaswatul qulub, yakni jalma anu narima percaya kana yen takdir papasten teh di Gusti Allah, boh hadena boh gorengna eta teh di Gusti Allah, ngan sanjaka hatena tara pernah syukuran. Lamun menang nikmati Allah, lamun menang kesenangan, lamun menang nugrah hati Allah Subhanahu wa taala, bahwa syukuran ku hate tulisan teh kadal alhamdulillah alhamdulillah acan. Iya disebut mukmin ghalib. Lamun mukmin ghalib jalma boga teas hate cilaka. Jalma nu teas hate cilaka. Naon sabab? Jalma nu teu hate moal bisa narima bebeneran. Nu kadua jalma nu teu hate moal bisa narima nasihat ti batur, sabab jalma nu teu hate biasana asa bener sorangan. Jalma nu teu hate rumasa diri pan bener mah eta cilaka, bakal aya dina kasangsaraan fi dunya wal akhirah. Rasul pan diingetkeun ulah sampai ka teu hate. Cek dina Al-Quran teh mah
walau kunta fadhan ghalidul qalbi jeung lamun anjeun Rasul saur Gusti Allah walau kunta fadhan ghalidul qalbi lamun anjeun teuas hate lam faddu min hauli cek Gusti Allah yakin anjeun bakal dijauhan tak jalma nu teuas hate jalma nu heuras hatena biasana teu boga batu sabab hese narima nasihat di batu lamun dielingkeun yang gereng gitu aing ge nyaho aing ge ngaji aing ge sakola nyaneh jeung aing luhur mana pangkatna kadang-kadang nyaneh jeung aing kaya mana jalma kerek dan kedua patahan ka aing kadang-kadang gitu aing teh masantren luhur papatahan ka aing dengan jamin rumahan tegas teh lamun ilmu teh dimanfaatkeun sabab ilmu teh nu penting dimanfaatkeun ku soranganna ilmu teh dimanfaatkeun ku dirina anapan dimanfaatkeun ka batur mah eta mah ngaluhur kewajiban tambahan nu utamana mah ilmu dimanfaatkeun ku dirina bisa make teh ya ini tah sedekah ka batur sedekah sunnah sedekah teh ganjaran gede dibalas ku Gusti Allah 10 dibalas dari 100 dikali 700 nitah sedekah sanihna kana sedekah kek mengkene mereka cap jahe bodoh ngomong bisa tapi nyontohan teu bisa anu katilu aya anu kasebut mukmin ghafil nu kumaha mukmin ghafil teh yakni jalma nu iman ngayakinkeun turun narima kana papasten ti Gusti Allah boh hatena boh gorengna palinjeun daek syukuran ka Allah lamun keur bunga lamun keur meunang rezeki lamun keur meunang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala daek syukuran minimal ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin lamun narima kana cobaan dipasian tugenah dipasian pilara dipasian bangsa Allah Subhanahu wa taala kumaha kalakuan mukmin ghafil sabar bisa sabar bisa mukmin ghafil di mana diberi nikmat daek syukur di mana menang musibah daek sabar dan hanjaka can bisa asup kana hatena can bisa jadi rasa kadang-kadang sok aya kene sifat ara jeung subaha kadang-kadang aya kene sifat ngeuteuling Gusti Allah ya Allah geus kapunya ibadah kan Tuhan keneh bae nempo batur kadang sok panas kene tatangga kabeli motor urang macan kabeli sok asa panas lamun batur meunang nikmat urang sok kalah ka lain bunga kadang-kadang sok ulah ari urang iraha ieu umumna urang termasuk simkuring simkuringnya sok ngiri ke popani sahman gitu gak cuma mobil simkuringnya ngiri iraha kabeli mobil gitu nya termasuk simkuring beureun kaasupan yang mungkin gofil ya Allah astagfirullahalazim istighfar bae urang mah asa ngagepugan we kana hate teh ya Allah syukur mah masuk sabar mah masuk kan kadang urang mah nyebutkeun teh kieu sabar teh aya batasna teu saha sabar teh aya batasna sabar teh aya batasna nu aya batasna teh ku sabab urang ngabatas jadi sabar teh aya batasna geuning ayeuna kira sabar aya batasna bohongan urang nu ngabatas kasabaran makana sabar aya batasna urang sok ngabatas karena sabar sorangan ti Gusti Allah mah sabar batasna ingat sabar teh ibadah anu paling luhur sabar dibanding salat gede kene sabar ganjaran nah geuning kitu buktina wasta'inu bisobri wassalah buktina geuning kalimana lain wasta'inu bisolah wasobri geuning sobar heula kadua salat jadi sobar kunci na ibadah teh sobar lamun urang geus bisa ilmu sobar
nerap dina hate, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala sawarga jaminan anak bagja dunia di akhirat eta jalma nu bisa nerapkeun sabar dina hate. Sabab sabar mah tong boro dina anu bencana, tong boro dina anak katugenah, bahkan ibadah ge butuh sabar. Di mana orang kergawe tanggung adan Allahu Akbar Allahu Akbar, lamun teu boga sabar kumaha? Nah, tanggung tuluikeun. Tapi lamun jalma geus boga ngancetkeun sabar dina hate, astagfirullahaladzim, perintah Allah eta teh. Geun urusan duit mah kene meunang sabar salat. Tapi lamun geus sabar, lamun udah salat ye duitkeun leungit. Terus sabar mah teu aya, butuh sabar. Rek lempang ka masjid, lamun dina kaayaan subuh tiris, lamun teu boga sabar mah lempang. Tiris lah ning sare. Sabar mandangan tiris, lempang paling kahkeun sampean ka masjid. Komo dina kaayaan reup palu listrik ditambah hujan, sabar mah kudu kitu. Sabar kudu kitu. Sabar, ieu teh rek budak perintah Allah, rek ngajalankeun perintah Allah, rek budak 27 derajat, sabar. Geus urusan geuning mah gege aya ubarna, ari ibadah mah ubarna lamun kaliwat teh dipadu, angkat ka masjid maksakeun boga sabar. Jadi memeh ibadah anu sajen teh lakeun heula sabar dina diri, karek urang bisa ngalaksanakeun ibadah Allah teh gampang. Pon kitu nyingkahan maksiat, lamun teu boga sabar moal bisa. Dididita ieu maneh. Tinggal ngiderkeun kupon ka jalma anu geus komisi gede sekian persen judi online, judi togel ini. Lamun teu boga sabar kumaha? Oh, nya duit mah ya sekian urang oge duitkeun gede ka urang. Tapi lamun boga sabar astagfirullahaladzim ieu teh doa. Dilarang Gusti Allah Subhanahu wa taala sabar urusan duit mah teu kieu ge pas aya jalan sajen geus teu kudu hadir aing rek beunghar ge penting aing mah bisa dahar jeung minum cukup yang keluarga geus teu kudu beunghar aya jalanan kieu mah sabar. Jadi sabar dengan konjungannya ibadah. Terus ulama sabar kadang dipokok lain sabar teh lain kalau pendiam teh lain ibadah kudu sabar, ningkang maksiat kudu sabar. Kabeh mata Gusti Allah nyebutkeun wasta'inu pek minta tulung anjeun ka kami kunaon minta tulung ka Gusti Allah teh bisobri ku sabar kakare kadua wassolati jeung ku salat. Terus kan katilu tadi naon mukmin gofil nu kaopat aya nu ngarima kana papahkeun hade jeung goreng ku Gusti Allah teh golongan arifin, yakni golongan jalma anu makrifat. Golongan jalma anu makrifat kumaha? Ieu mah aya dina kitab, aya dina hikam kami terlepat dina hikam disebutkeun wurudul faqati ahyadul muridin. Datangna kabutuh, datangna kasusah kitu jalma anu keur menuju kana marifat ka Gusti Allah teh eta teh dianggap lebaran. Dianggapna kabungan. Lamun meunang ka nyeri, lamun meunang musibah, arifin mah kabungan. Sabab ngarasa diri deukeut jeung Gusti Allah. Jeung arifin mah ngarasa yang segala rupa anu aya di alam dunia, segala rupa katugenah, segala rupa kasusah anu datang asal di papada ngayakinkeun dina dirina yang eta teh hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Jalma nganyeri ka urang, jalma ngahina ka urang, jalma teu ngahargaan ka urang, hakikatna mah Allah ngitukeun eta jalma ka urang. Allah mengahinakeun eta jalma ka urang, Allah mengasihkeun eta jalma ka urang, maka jalma anu arifin mah inget Allah berarti mengingetkeun ka urang teh. Jeung deui lamun jalma teh ngahina ku Allah sengaja dikitukeun teh, sengaja dikitukeun teh. Urang mah teu balik lamun aya jalma nu ngahina, ngaledek, teu ngahargaan ka urang, hewa ka jalma. Hewa kadang-kadang
kurang ngajar. Bahasanya begitu, kurang ngajar penghargaan, kurang ngajar beras setepak, kurang ngajar jangan tegak baik kudu ningkah. Bahasanya gitu. Kurang ngajar pada jadi pejabat kaki itu baik geus. Wah, bahasanya geus kumaha ulangannya. Jadi lain mikir yang jalma dikitukeun ka urang yang jadi hate ka urang nyaki ka urang. Ingat lamun jalma alim mah dikitukeun kate Gusti Allah bari sengaja dikitukeun teh. Karek lamun jalma alim mah boga pondasi. Naon pondasina? Lamun kitu maka jalma arifin mah sabab boga opat cangkingan. Bisa hate geuning diulang balik jalma nengahina tapi manehna kalah bunga. Lamun dina teugeunah manehna kalah kader boga opat rupa. Resepna arifin, hoyong resepna. Minimal urang nyaho teh ya. Resepna arifin kunaon bisa maenkeun hate. Murah maenkeun hate teu nyeri hatean. Teu sombong lamun keur dina bogana, teu umaku lamun keur dina pinterna. Sabab arifin boga opat resep. Naon resepna? Nu kahiji manehna geus bisa inkito. Naon ari inkito teh? Inkito teh megapkeun diri di makhluk. Megapkeun diri di makhluk. Hakina naon? Pandanganna malakas ka Gusti Allah. Pandanganna langsung makhluk ciptaan Allah. Takdir ku Allah ditakdirkeun, kitu dikitukeun, kieu dikieukeun. Lamun tumi bakal urang berarti lain ladang manehna tapi ladang Allah. Lain karena manehna tapi karena Allah. Ini kita diputuskeun makhluk daya-daya upaya Allah anu ngiekeun kasih murid. Ini kita kahiji resep. Nu kadua arifin boga resep yakni tafwid. Naon tafwid teh sereng diri ka Allah. Sanggeus manehna ngayakinkeun dia sagala rupa anu kajadian ku manehna, boh datang mati jalma tetep hakikat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, geus yakin dina diri manehna sereng diri ka Allah Subhanahu wa taala. Seseren ka Allah Subhanahu wa taala. Sumereng diri ka Allah, rek ragana, rek batina, ya Allah nyanggakeun sadaya-daya ieu jalma ngahina ka abdi Gusti, meureun Gusti anu nitah eta jalma ka abdi, meureun Gusti sengaja ngalakukeunna kitu ka abdi. Ya Allah abdi masrahkeun diri abdi, jiwa raga abdi nyanggakeun ka Gusti, bilih teh aya kalepatan, bilih teh abdi aya kasalahan, da pasti teu pati-pati Gusti ngalakukeun kitu ka abdi, meureun abdi gaduh kasalahan. Maka resep katilu arifin istighfar langsung, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah abdi jalmi anu pinuh ku dosa ya Allah, pana Gusti ngahinakeun ka abdi, pana Gusti masihan cobaan ka abdi, pana abdi masihan katugenah ka abdi, abdi gaduh kalepatan ya Allah. Hapunten abdi ya Allah, ampura sagala dosa-dosa abdi ya Allah. Geus kitu cara. Di mana aya musibah langsung ingat kana dosa, di mana aya jaman ngahina ingat kana diri lamun ku dosa. Aku simkuringnya taca, simkuringnya taca. Nu ngomongan teh, anu bisa mapatahan teh ka batu. Yang minimal resepna apa? Istighfar langsung tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Opat resep arifin yakni doa. Sanggeus manehna istighfar tina kasalahan langsung madhep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni min musibati hadhihi wa'fini minha wakhluqni khairan minha. Ya Allah, jadikan dia musibah pikeun abdi, musibah anu ieu kiparatan tidak dosa-dosa abdi Gusti, gantian nanggung saya deui Gusti,
tuh ariti langsung minta doa ke Gusti Allah nu terakhir doa Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah tetepkeun dalam suku abdi pikeun dina bebeneran jeung tepikeun dina kaum anu kufur. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aya daya kaputa aya daya upaya pikeun ngalakonan ibadah jeung daya kekuatan pikeun ngalingkahan maksiat ka Allah Subhanahu wa taala iwati pitulungna Allah Subhanahu wa taala rampung arifin mah bangbas hatena kosok itulah di mana ya gampang ngahina ka urang langsung hatena ka Allah langsung serengkeun diri ka Allah langsung istighfar nyanda kudu tulis salat ngadoa ka Gusti Allah hampang deui enteng deui rasana mah babari ngan ese nerapkeun nana resep mah gampang kali ini mudah-mudahan urang tiasa lah ngajalankeunana. Jadi di mana ya katugeuna hiji langsung ingat ke Allah, nu kadua sereng diri ke Allah, nu katilu urang langsung istighfar, nu kaopat doa.